Gusti Allah Musa lamun garasa hese make perantara batur. Deketan jelema nu lisana bersih, maneh menta doa ka dinya. Nu mentak daratang we kaki Muhtar, kaki Wahab, maneh menta doa pedagang-pedagang. Make perantara. Di kaki Muhtar mah diijabah, kaki Wahab diijabah. Lamun kaki Haji Pendi, beuh. Nu tadina dagang boga aset 50 juta barang menta doa kanyana anggeus kabeh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kiai Bakri teh kiai, putra-putrana jaradi kiai, minimal nyarupaan ka kiai lah. Ieu di dieu kiai malulu penerus perjuangan para wali Allah, penerus perjuangan para nabi. Mentak kiai mah diucapkeun ku Kangjeng Nabi teh warasatul anbiya, ahli waris para nabi. Nabi mah maot teh henteu ngawariskeun pabrik egel, sepotek henteu, cingluh henteu. Pabrik naon deui? Teu nyaho. Teu ngawariskeun sawah, teu ngawariskeun toko, teu ngawariskeun hutan, teu ngawariskeun laut, tapi Kangjeng Nabi mangawariskeun ilmu. Setiap kiai ahli waris Kangjeng Nabi sebab aya ilmuwan. Ieu calon-calon ahli waris. Ahli waris saha? Wayah ka amin bae. Ba ahli waris jurig. Ahli waris Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh sateu acan dakwah besar-besaran. Dibere daek heula kholwah Kangjeng Nabi. Naik ka Jabal Nur. Masya Allah karim. Di Jabal Nur Kangjeng Nabi teh sorangan. Lamun geus pernah naik ka Jabal Nur, aya guha ngan saukur mahisa awakeun lempeng ka Baitullah. Di dinyalah Kangjeng kholwah tadarru ka Gusti Allah, ngalengitkeun pikiran-pikiran dunia, pepegatan heula jeung makhluk, pamajikan ge ditinggalkeun, ngamantepkeun batin ka Gusti Allah di guha sorangan bae. Masya Allah. Diulang deui ku Kangjeng. Terjalilah di bulan suci Ramadan. Kangjeng naik ke gunung yakni Jabal Nur. Kholwah Kangjeng di dinya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan selanjutnya. Kangjeng di bulan eta teh puasa. Puasa bukana dengan sakadar sasiripit, 2 siripit, 3 siripit cai. Korma sabelah atawa hiji. Ke saur kitu deui. Siripit, 2 siripit, 3 siripit, korma hiji. Kitulah Kangjeng teh salila bulan Ramadan. Numantak bulan Ramadan teh bulan tapa.
lamun urang nurutan Kangjeng Nabi atuh tapa bukana wayahna urang jengjing jengjing ke bukana ta sasiripit tende ke semenit siripit deui tende ke setengah menit siripit deui barang diinget-inget samuk gede lain tapa. Jadi puasa teh tapa sebenarnya mah lamun para wali Allah bisa hiber, wali sanga bisa hiber geus puguh Tuan Syekh Abdul Qadir ulah jauh-jauh ka wali sanga diurang Syekh Mansuruddin bisa hiber, Kiai Khalil Bangkalan bisa hiber, loba kiai-kiai nu bali hiber. Ieu teh tapa. Kangjeng di luhur gunung siripit tapa Kangjeng ke kapanggih deui saur. Tapa datanglah ke tanggal 24 Ramadan. Turunlah Al-Qur'anul Karim sakaligus ku Gusti Allah ka langit dunia. Wakila tanggal 27 Ramadan. Hasil tapak Kangjeng Nabi teh kira-kira boga wahyu. Bentuklah Al-Qur'anul Karim. Nu matak kuari dilanjutkan ku para sahabat, ku para tabi'in, atba tabi'in, para aulia-aulia Allah, para ulama ngalanjutkeun warisan Kangjeng Nabi. Quran bentukna. Ulah neangan salian ti Quran, hayang naon aya di Quran. Sebab ia wahyu nu diturunkeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi hasil tapa. Urang endek berpolitik, Al-Qur'an buka. Urang endek berekonomi, Al-Qur'an buka. Urang endek berbudaya, Al-Qur'an buka. Aya awewe nyiduhan ka urang, buka Qur'an. Pelet. Ya, Qur'an buka, Masya Allah. Idza qala Yusuf. Ulah nanya ka Badu Salam. Sok tual toel mah. Buka Quran. Hayang naon? Hayang teterak ditembak. Quran. Hayang teterak dibacok. Quran. Kukula pernah diijazahan, beneran nih. Tah ngaji bisa hayang teterak dibacok, tak baca, dibaca kuliah. Sabaraha ke ai kuduna mah 20 hiji mah haji mah cukup 7 poe. Bener sih, bener dibaca kujan. Hamim ain sin qaf kaf ya ain so terus dibaca kujan. Mal dibaca ku jadi rekaman Gusia. Di puasaan kujan. Menang 7 poe lapor ka kula. Coba. Siap. Coba ku kula maka besok. Getih ha. Lain salah guru lain ngawiridna teu bener, ngawiridna teu bener. Ieu dibere deh kukula ya dang banser wirid kujan 20 hiji poe. Masya Allah begitu ditojok make jarum asup jarum teu bareres tah itu buka Al-Quran tapi urang jisoka mah Masya Allah. Ulah coba-coba kaki Wahab gitu. Ulah coba-coba. Pokoknya coba ge make golok rompang. Materak. Urang basar kemis, urang sepatan lamun neangan kajagoan kaji soka. Kaji soka beneran gua lama. Anu dibere pelor, anu di inuman susu dan lain sebagainya. Jarago. Urang jisoka nama henteu. Urang jarago. Tah, ieu Al-Qur'an. Hayang naon buka Al-Qur'an tapa. Madak syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan.
Alladzi unzila fihil Qur'an, nu diturunkeun di bulan Ramadan Al-Qur'an sebagai petunjuk jang manusia. Deuk hayang naon bae buka Al-Qur'an. Deuk hayang naon bae buka coba ge Al-Qur'an. Nu matak pangjore-jorena umat Islam teu bisa maca Qur'an. Geus teh pamustungan teman. Pamustungan lamun umat Islam teu bisa maca Qur'an. Waduh cenah kiai kumaha kula manyang geus kolot. Belajar. Asana poekeun cenah ieu nih. Lamun teu bisa ngadeukeutan. Ngadeukeutan nu bisa maca Qur'an. Asal deukeut bae, asal nyana maca nyana deukeut ke mere duit. Asal aya nu maca Qur'an nyana ngadeukeutan ke mere duit. Eta ganjaranna gede. Nu macana bungaheun nyana menang ganjaran. Asal kenceng nu tadina setengah juz ge macana jadi sajuz. Jadi kuari mah lain karena Allah karena duit. Karena duit. Tah ngadeukeutan. Lamun di kitab dicaritakeun hiji jelema hayang deket jeung Allah ku hese jasa, hese hayang deket jeung Allah. Ku baca Quran teu ngadeukeutan ka Gusti Allah kan deukeut ba perasaan. Ku maca sholawat can rasa deukeut bae ka Gusti Allah kan perasaan deukeut mah. Sebab kanyahoan kan jelema mah loyog-loyogna. Ulah make ilmu kasyaf, make ilmu mantek baheula kajahoan ngaranna ilmu pasti sebab 2 kali 2 4. Ulu insan hayawan. Gambaran naon bae nu aya di benak hati ngadorong kana ngalaksanakeun jeung ngadorong kana datang. Coba ge. Gambaran di jero hate teh toko, isukna urang langsung ka toko. Gambaran di jero hate teh motor, isukna dideleukeun we motor nu mana nu aya. Gambaran di jero hate sarwiti, isuk ka sarwiti. Gambaran. Gambaran jelema hayang ka sorga pasti ngaji. Gambaran jelema hayang ka sorga pasti ibadah. Ieu nu mantak cara ricing di dieu ieu emang kumaha kitu. Gambaran di jero hatena. Naon? Aya gambaran di jero hate sok gerage. Gambaran sesuatu nu aya di benak hati eta teh ngadorong kana hayang ngalaksanakeun. Coba ge. Nu mantak daraek Mas Antren aya gambaran di jero hate hayang bisa ngaji dimulai ngaji amil nasrib himah tambah deui lantaran can pati bisa ieu naik jurumiyah terus sorop ngelal datang ka ngelel gambaran di jero hate teh hayang bisa ngaji alfiah neangan guruna terus gambaran-gambaran ieu lah anu ngadorong kana datang. Tah Dumadak lamun hayang deket jeung Allah kumaha ibadah tapi tidak deket bae. Contoh. Cek Gusti Allah hai Musa. Ngadoa maneh ka kaula make sungut anu bersih niscaya ku kaula bakal diijabah. Kangjeng Nabi Musa ngadoa bae ka Gusti Allah teu diijabah-ijabah. Sakali 2 kali, sapoe, 2 poe, sampai ka saminggu. Cek Kangjeng Nabi Musa Gusti, ieu abdi ngadoa ka Gusti tapi pan can diijabah keneh bae. Apakah aya kakurangan? Make lisan anu bersih. Cek Kangjeng Nabi Musa aya lisan nu bersih teh nu kumaha? Lisan anu bersih tina dosa ulah aya gibah. Di jero hate ulah aya ujub. Ulah aya takabur bersihan geragi langsung sujud ceuri Kangjeng Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi asana moal aya hiji-hiji acan jelema lamun ngadoa hayang diijabah make lisan anu bersih pantar kula bae diangkat jadi nabi ku Gusti ku hese-hese teuing komo lain nabi mah. Cek Gusti Allah Musa lamun garasa hese make perantara batur. Deketan jelema nu lisana bersih maneh menta doa ka dinya. Nu mentak daratang we kaki muhtar kaki wahab maneh menta doa pedagang-pedagang. Maka perantara di kaki muhtar mah diijabah
kaki Wahab diijabah namun kaki Haji Pendi nu tadina dagang boga aset 50 juta barang menta doa kanyana anggeus kabeh matak sing ade ulah sebarangan rugi sia ka dieu mah nu geus rugi make perantara cek Gusti Allah datangan jelema anu bersih begitu didatangan ka jelema nu bersih nu mana ieu nu bersih teh hese unjukan deui Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah Gusti jasana hararese sebab nu bersih teh hanya wali-wali Allah sedangkan urang hayang nganyahokeun wali Allah teh kan hese cak Gusti Allah Musa maneh mere bae gerage ka fakir miskin maneh mere bae ge sedekah ka yatim sok gerage hayo laksanakeun bener ku Kangjeng Nabi Musa yatim dibere yatim mah dibere duit 1.000 perak 10.000 moal doakeun da teu eureun-eureun yatim mah dibere duit 100.000 bae 100.000 geus teu kiceup-kiceup masyaallah mudah-mudahan eta Ki Wahab dipanjangkeun umurna eta Ki Wahab mudah-mudahan dibere gagah bae dibere bisa kawin deui